payung atuh dahar si teh. Maneh mah. Lila dita. So. Berok obat si teh. Aduh. Cangkeng nyeri dia. Tungan ulah. Pakai meuli heula obat ke warung. Waalaikumsalam. Mana itu dia? Abah, kebenaran. Abi teh arek kemudian abah, arek ngelamar gawe. Aya pagawean ke Abi, atuh teu sopan ngalamar gawe di jalan kieu menengnya. Iya atuh. Mendingan ka imah we. Bari urang teh aya perlu ka maneh euy. Di daguan ayeuna heueuh. Nya hek atuh bak Abi ka bumi. Heeh, kade. Paneng. Ieu Pak. Makasih. Nuhun bah, mangga. Nuhun kata euy. Si Janda Kira. Herang we ayeuna teh. Aki mesti warung meuli obat. Dia. Buat teuing meuli obat kuat. Aki mah tuh kudu nginum obat kuat. Geus kuat aki mah. Enggeus atuh ayeuna mah Pak RT rek ka desa heula bisi beurang manten. Jika tuh burukan bisa kaberangan, kagegerek balik. Kade di jalana aki pan geus pikun. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, Iya, Bah. si Bonen udah kesini belum? Kang Bonen mah belum kesini, Bah. Oh, nanti kalau dia kesini, Abah bejaannya. Oh, iya, Bah, iya. Japira, canda pir. Anjir. Kagak geluan nih aku si eta. Duh. Si motok si bukan nama idaman para wanita, para lelaki. Astagfirullahaladzim. Atang lewaskeun. Baku mana mau geus ngalamun kitu teh, ngalamun naon euy? Cenah naon urang mah biasa we ieu keur terbayang-bayang si Japira, Chandra Pira. Ari antung rek ka mana tuh? Urang mah rek masih Abah, arek ngalamar. Hah? Ngalamar? Bebas teh. Bebas Hawaii atuh asal memenuhi syarat pasti bakal diterima. Atuh mantap gitu mah. Heuh urang ka itulah nya bisi gisnuan Kita itu lin. Heuh rek kasih Abah, Bang. Sok atunya. Cung. Iya mah. Mantap, Aduh, ini tukang ojek kemana ini teh? Aduh, saya mau ngojek ini pada nggak ada. Ginilah
kalau jadi RT ini nggak kebeli motor butut aja. Aduh, mana sudah siang mau ke kelurahan. Udahlah kalau gini mah, kalau nggak ada ojek mah mendingan nungguin sambil jalan aja nungguinnya, takut kesiangan. Neng, Ya, Abah. si Bonen teh aya encan. Bang Bonen. Nah, itu tuh Bang Bonen tuh, Bah. Kebetulan. Lu datang. Nah, sia. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Wah, kebeneran. Daguan lah di dinya nak. Daguan. Hai. Daguan itu tadi. Baca perlu mana itu? Neng, sini dulu ya. Ya, Bah. Ya. Cocok sih si Japira mah ya. Ini udah tahu baiklah. Asapnya cocok ya, jadi minantu si abah mah ya. Guys lah, kita berangan ya. Ini kan intra. Jip, mereka mana kena cepet sapi situ? Bisa sari. Gak lamar dong. Mana itu? Kata si abah. Ini rusuk itu. Berangan. Masuk. Mbak, ini teh ada apa? Atau langsung ngomong aja ada rumah. Ini rahasia Nen sebenarnya teh. Rahasia? Duduk ya deh lah, duduk lah. Gini, Abah teh tadi ketemu sama kamu di jembatan naik Vespa. Ya. Makanya saya tungguin kamu di rumah teh. Ada perlu itu. Perlu apa tuh, Bah? Kan tahu Abah teh lagi ekonomi teh di menurun. Terus? Nah, ini ada lahan perkebunan ya lumayan lah, ada sekitar 1000 meter mah. Mau dijual. Aduh, bar dijual. Lebar aing mah Bah euy. Kumaha? Modal semoga Abah. Nah, kitu-kitu teuing, Bah. Emang panen gagal apa kumaha ieu teh? Panen geus 3 kali satahun gagal. Geus pugupan ku halodo saware. Ayeuna teh rek hayang modal keur nyawa. Eueuh. Nah, sekarang mah gini Nen. Gimana? Kumaneh pangenyangankeun anu arek meuli tanah ieu sugan we aya lawangna, pangenyangankeun jelema anu arek meuli tanah ieu. Siap, Bah. Heeh, kan kade. Ieu teh jangan sampai ketahuan sama si Neng. Ya, budak Abah karunya euy. Jadi jangan sampai manehna teh mikiran kaitu ka dieu lah. Pokoknya ulah nepi ka nyahoeun, urang teh ngajual tanah gitu. Iya, saya juga ngerti. Lamun manehana nyahoeun bisa kapikiran ku manehanana. Karunya urang euy budak hiji-hijina teh ah. Siap lah pokona mah. Ya, atuh ayeuna mah urang rek ka itu meureunnan nya. Rek neangan heuh sugan aya lah gitu, sugan aya milikna poe ayeuna keneh meunang tanu. Hayangeun kebon mudah-mudahan ya. Tapi komisi gampang eta mah, gampang nu kitu patut mah aya. Heuh atuh. Nya urang rek ini telah. Kade eta rek aya rek kabaran Abah buru-buru. Nya atuh. Kade rahasia ieu. Siap, aman pokona mah. Yuk, assalamualaikum ya. Salam. Aduh, ini teh meni kotor begini rumah teh ya. Oh, ya Allah, lupa. Hari ini teh kan saya ada janji sama Pak RT ya mau bikin KTP. Ayo udah deh. Nanti aja deh punya. Tapi kalau nggak pamit ke Abah, nanti Abah nyariin. Susulin Abah ke kebun dulu, baru ke rumah Pak RT. Udah.
namanya daya teh leuweung sakieu hasilna aya hasilna mangapeda ku ayeuna mah butuh modal mau dicarana iwal teh kudu dijual keur biaya di imah seneng biayaeun. Si Abah teh kenapa itu teh ngelamun gitu ya? Kalau lagi yang dipikirin. Kumaha ya karunya Abah, anak ya ada Abah teh lagi apa di sini? ini lagi istirahat we atuh Neng. Abah teh Istirahat. udah berjam-jam di kebun. Tadi Neng lihat dari sana Abang ngelamun aja. Enggak, ini ini teh enggak apa-apa Neng. Abang nggak kenapa-napa kan? Enggak apa-apa. Mau kemana? Kenapa ke sini? Ini banyak nyamuk atuh. Enggak, Neng teh mau minta izin. Hah? Mau bikin KTP. Sekarang? Jadi mau ke rumah Pak RT dulu, Bah. Ya. Boleh ya? Sendiri? Iya, sendiri. Ya atuh. Jung. Boleh? Boleh. Ya udah, Neng langsung pamit ya. Ya. Ayo atuh, Bah. Assalamualaikum. Salam. Kade, Neng hati-hati. Iya. Ay mana rek kemana? Rapih gitu, aduh, buku limis. Kurang lian, DKI masih Abah tuh, Arek naon? pancet mana? Cek maneh naon itu? Masalah lamaran lain tadi teh ya? Orang teh DKI itu dekatan si Abah, dek lamaran, dek kalamar si Japira, jangan Japira. Nah, makin jeung rek lamar si janda pirang. Pancet mana tadi si Abah itu lagi muka lamaran. Kieu tah. Tadi urang teh pan ngomongnya arek sabanana rek ngomong kieu, arek ngalamar gawe, kan kumaneh kaburu dipotong. Jadi maneh mikirna mah urang rek ngalamar si janda pirang, jadi si Abah teh mau kalamaran ke si janda pirangnya. Gitu maksud orang teh. Lain, sia teh lamaran kerja. Tuh ngomong teh tadi. Maneh sia mah rapi kieu. salah wae maneh mah. Mah kumaha atuh Geus ulah mikiran si janda pirang. Aya bisnis. bisnis nu ya. Si Abah teh rek jual tanah. Tanah kebon nya ieu. Sugan maneh atuh boga tah lawangna atawa pangreangankeun lah jelema anu rek meuli kebon. Eta mah atuh dek jual kebon lian. Gampang eta mah. Senang teh kurang dipangneangankeun lah asal aya. Gampang, nu kieu mah gampang. Itulah. Inti nama ieu obrolan ulah nepi ka si janda pirang. Soalna ieu dirahasiakeun ku si Abah. Itu mending kurang teang yuk kasih Abah yuk. Naon? Kurang lamar anaknya janda pirang nak. Can, tapi capek, encok kerasan, nyeri. Neng dari mana? Salah, maksudnya budak Abah yang kakek. Ya Abah, kakek dibayar 50 juta. Alah, itu kudu ngajual kebun.